كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقاسي. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi. Allahumma fahimna bil ulumi bi barakati tadris syahadar kita daqaiqul amal li syekh. Al babur rabi'u ari bab anu kaopat fi dzikri khalqi malakil mauti dina nyaritakeun penciptaan malakal maut, malaikat maut. Nah bab nu kaopat marek nyaritakeun asal usul atawa penciptaan malakal maut. Bil khobari kawari dina hadis anin nabi tan piti kangjeng nabi alaihi salam tegas sallallahu alaihi wasallam lama khalaqa samang-samangsa nyiptakeun sapa Allahu taala Gusti Allah taala malakal mauti kana malaikat maut hujiba mangka dihijab itu malakal maut dihijab teh ditutupi ditabirnya dihalangan hujiba mangka dihijab itu malakal maut anil khalaiki tina pirang-pirang makhluk bi alpi hijabin kalawan mang rebu-rebu hijab admuhu ari gedena itu malakal maut eta akbaru leuwih gede minas samawati tibatan pirang-pirang langit wal ardina sareng pirang-pirang bumi. Walau suba sareng lamun di kocorkeun naon ma ujamiil bihari cai sakabeh lautan luan wal anhari sareng sakabeh wahangan atawa danau ala rosihi kana sirahna itu malakal maut mawa kuat mangka mual tumiba atawa mual murag minhu tina itu maun cai naon kotrotun satetes naon kotrun sakacelak alal ardi kana bumi jadi kawari dina hadis dina netelakeun penciptaan malakal maut nyata malaikat tugang nyabut nyawa teh ketika ku Allah diciptakeun eta malakal maut ditutupan ti pirang-pirang makhluk ku mangrebu-rebu hijab. Jadi makhluk nu sanes mah teu terangeun itunya dihijab ku Allah. Nah, gedena eta malakal maut teh leuwih gede daripada langit sareng bumi, mang pirang-pirang langit sareng pirang-pirang bumi leuwih ageung gedena teh. Lamun teh mah lau subama ujami il bihari wal anhar ala roksihi lamun dikucurkeun ditumpahkeun nya ditamplokeun cai sakabeh lautan jeung laut jeung ayeuna danau jeung pirang-pirang wangan kabeh nu aya di alam dunia ditamplokeun si caina teh kabeh kana mastakana malakal maut mawaqaat minhu qatratun alal admual aya satetes oge nu murag kana bumi kitu dina pada gede-gedena mastakana eta teh kitu nya heuh bumi teh pan ageng eta lautan teh lega keneh cai lega keneh lautan daripada daratan di dunia teh lamun ditumpahkeun sakabeh cai eta kana mastakana moal aya satetes oge cenah nu murag kana bumi gitu nya dina pada ageung-ageungna. Wa inna masariqad dunya sareng saestuna belah timurna dunia belah timur teh belah wetan dunia masarik wa maghribiha sareng belah kulon belah baratna itu dunia baina yadaihi antara payuneuna itu malakal maut eta kahawanin seperti meja qad wudi'a teman-teman disimpen alaihi luhureun itu hawan teh meja teh ya naon kullu sain saban-saban perkara wa wudi'a sareng disimpen itu kullu sain baina yadai rajulin antara payuneun hiji jalma liyakulahu supaya nuang itu si rajul kana itu kulase payakulu mangka nuang itu si rajul minhu tina itu kulase kan itu perkara teh
ma kana perkara saa anu karep itu si rojul. Pakadalika maka eta tetep seperti kitu malakul mauti ari malakal maut yuqallibu ngabulak balik itu malakal maut adunia kana dunia kama seperti perkara yuqallibu ngabulak balik saha al adamiu jalma bayana yadaihi antara payuneuna itu adami dirhamahu kana dirham kana duit receh dirhamahu kana dirham na itu si adami waqad sudah sareng teman-teman di talian itu malakal maut bisa ina alpin kalawan 70.000 naonana silsilatan rante 70.000 rante kulu silsilatin ari saban-saban hiji rante tulu eta tuluha ari panjangna itu silsilah eta masiratu alfi amin palakonan atawa jarak 1000 tahun wala yuqarribu sareng teu ngadeukeutan ka itu malakal maut saha al malaikatu malaikat anu sanes malaikat sejen wala ya'lamuna sareng teu apal itu malaikat maka nahu kana tempatna itu maka itu malakal maut wala yasmauna sareng teu pernah nguping itu malaikat sautahu kana sorana itu malakal maut wala yadruna sareng teu apal teu arapal itu malaikat halahu kana tingkahna itu malakal maut wala ila ai waqtin huwa wala ila ai waqtin sareng henteu nepi ka iraha wae waktuna huwa ari itu malakal maut gitu. Jadi maksudna mah nepi ka iraha gitu apal gitu. Wala ila waqtin huwa teh. Ya. Tayeu gambarana ku ageung-ageungna nya malakal maut gambaranana sadunya boh belah timur jeung belah barat maksudna mah dunia ti kulon kawetan heuh sadunya we di payuneuna malakal maut teh lil ibarat seperti meja ya. Jadi dunia ti timur nepi ka barat tegas nama aktoril ardi sakabeh dunia we pajajahan bumi sakabeh dunia katanya di payuneun malakal maut teh saking ku ageung-ageungna malakal maut eta teh dunia teh lil ibarat seperti meja nu aya di payuneunana hiji meja. Terus dina eta meja teh di luhur mejana disimpenan sagala rupa katuangan sakur-sakur perkara kabehna meja teh meureun aya enog, aya asin, aya naon we meureun jeung sambal sagala rupa umpamana katanya. Terus wawudi abaina yadi rajulin di payuneun meja teh aya hiji jalma gitunya. Anu mayunan kana eta katuangan teh supaya rek tuang gitunya, supaya rek tuang. Fayaqulu minhu masya'a mangka nuang eta si rajul kana naon be perkara nu karep manehanana. Jadi gambarannya seperti kitu. Ieu malakal maut yo umpamana. Ya gambarannya itu malakal maut. Dunia teh seperti meja di dieu tah hareupeun. Di nalur meja teh aya katuangan, aya enog, aya asin, aya sambal, aya jengkol. Jadi lapar. Jadi lapar. Tuh, nya. Tah ieu malaikat teh disimpen deket meja teh aya hiji jalma seperti urang kieu umpamana. Tah hayang naon-naon oge nuang kana naon nu kahayang nya. Hayang asin, cokot, comot urang. Itu eta teh gambaran maotna. Da jalma si eta ieu waktuna beak comot. Modar sia. Tanya, gayem tanya. Aya ayeuna jengkol, cokot. Ah, ieu mah erek disinaladakeun heula, coelkeun heula. Itu kumaha urang we teh. Jadi malaikat teh gambarna seperti kitu. Jadi malaikat di dunia teh seperti meja, anu di nalur meja teh seueur katuangan-katuangan. Gitunya. Katuangan eta teh lil ibarat seperti jalma-jalma. Jadi ibarat seperti jalma-jalma, aya jalma nu kieu, aya jalma nu kieu, aya jalma nu kieu, aya jalma nu kieu, kabeh oge dicomotan sakahayang. Itu seperti halna urang nya harupan meja itunya. Dirinya teh pan aya asin, aya pete, aya segala rupa dirinya. Hayang pete cokot comot ku urang. Comot deuk urang. Tah teh gambaran mautna seperti kitu. Si eta beak waktuna comot ku urang. Itunya tuku malakal maut si eta beak comot.
modar sia modar ditinesan ya meureun tanya eta gambaran maut banding ku ageng-agengna seperti kitu tuh sieun ya eta nya dicomotan etanya maut oh pakadalika maka seperti kitu deh malaikat ngabulak-balik kana dunia teh seperti halna jalma anu ngabulak-balik kana dirham kana duit receh nya aya duit receh aya dirham teh duit receh anu terbuat kapungkur mah tina emas duit dirham urang boga duit 500 perak umpamana teh nah seperti gambaran kitu duit nu 500 perak teh eta teh dunia di kumaha-kumaha dibulak-balik gitu dina pada naon eta teh nganembongkeun kana bahwa agung-agungna gede-gedena malakal maut gitu. Malakal maut mah di talian cenah dihijab atawa di talian ku 70.000 rantai saban-saban rantena teh panjangna teh palakonan 1000 tauneun. Wah sakumaha panjangna nya lamun urang leumpang ti dieu 1000 tauneun nepi ka mana? Boro-boro 1000 tahun karek saja mah geus ngaleh-leh teh nya. Tuh banding ku panjang-panjangna rantai berarti gede nya ageng malakal maut luar biasa katanya urang iman wala yuqribuhu teu pernah malaikat nu sanes ge aya nu ngadeuketan ka malakal maut jeung teu apal di mana tempatna jeung teu pernah nguping kana sorana gitu jeung teu apal kumaha tingkahna nepi ka irha bae teu apaleun nah teu manusia malaikat nu sanes oge malaikat nu sanes oge teu apaleun kumaha malakal maut teh jeung di mana tempatna teu pernah sora ku teu pernah nyora kumaha teu pernah nguping sorana malakal maut katanya nah palamma khalaqa mangka samang-samangsa nyiptakeun sapa Allah taala Gusti Allah taala al mauta kana maut malaikat mautna geus aya mautna mah encan nah ayeuna Gusti Allah nyaritakeun ieu kitab nyaritakeun bahwa Allah nyaritakeun nyiptakeun kana maut. Pala makhalaqa mangka samang-samangsa nyiptakeun sapa Allah taala Gusti Allah taala al mauta kana maut. Nah, maut diciptakeun ku Allah. Dis kullu syai'in itunya sakur-sakur kabeh perkara teh di alam dunia boh nu gaib atawa nu henteu eta teh sakabeh ge diciptakeun ku Gusti Allah itunya. Termasuk maut oge diciptakeun ku Gusti Allah. Ulah dibayangkeun kumaha nyiptakeun maut Gusti Allah nya itulah dibayangkeun urang mah iman we bahwa maut teh aya jelas maut teh wasallato sareng ngutus wasallato sareng ngawasakeun mere kakawasaan wasallato sareng ngawasakeun atau mere kakawasaan saha Allahu taala Gusti Allah taala alaihi kana itu maut malakal mauti ka malaikat maut kala mangka ngucap sapa malakul maut teh malaikat maut ya Rabbi he pangeran kaula malakal maut teh bisa disebutkeun malaikat Izrail ya Rabbi he pangeran kaula wa mal mautu naon ari maut pa amaro mangka marentah saha Allah taala Gusti Allah taala al hijaba kana hijab kana hahalang kana tutup-tutup kana tabir antan kasipa supaya narima kabuka itu hijab hataro ahu sehingga ningali ka itu kana itu maut saha malakal mauti malakal maut pakola mangka ngucap sapa Allah taala Gusti Allah taala lil malaikati ka malaikat qopu kudu caricing aranjeun kabeh wang duru qopu teh kudu caricing atau kudu eureun aranjeun kabeh eureun tina naon eureun pan ai malaikat teh aya naon aya anu sujud salilana aya nu ruku salilana aya nu tawaf kurilingan salilana aya nu maca tasbih salilana aya nu maca tali salilana terus we kitu malaikat tah harita ketika hijab tutup ku Allah dibuka ke rek nemongkeun bentuk maut aya bentukan maut teh itunya ku Allah rek di tembongkeun bentukna maut dititah areureun malaikat mangka do Gusti Allah ka pirang-pirang malaikat gitu kopu kudu areureun aranjeun kabeh wanduru kudu ningi sareng tingali ku aranjeun kabeh hada ari ieu eta al mautu maut hada ari ieu eta al mautu maut jadi maut teh digambentuk urang pan ayeuna teu bisa ningali maut teu bisa bisa oge ningali anu maut
bisa oge ningali jalma anu maot ai ningali maotna mah teu bisa kitu nya. Hada ari ieu eta al mautu maut pawaqopat mangka areureun saha al malaikatu malaikat kulluhum tegasna sakabehna malaikat ajmauna tegasna sakabehna. Wa qala sareng ngucap saha Allah taala Gusti Allah taala lahu kana itu maut ngucap kana maut ieu mah tir kulu hiber anjeun alaihim luhureun itu malaikat wansyur jeung ngabeberkeun anjeun al ajnihata kana jangjang kullaha tegasna sakabeh ajnihah waptah jeung kudu mukakeun anjeun ainaika ayunaka kana soca kana panon anjeun kana soca anjeun kullaha tegasna sakabeh itu ayun. Nah, begitu ku Allah ayeuna diciptakeun mautnya. Nah, maut diciptakeun terus eta si maut teh diutus atawa dibikeun dikawasakeun ka malaikat maut. Yeuh malakal maut cekel ku anjeun mautnya. Itu malakal maut cekel ku anjeun maut. Ya, itu bahasana. Malakal maut cekel ku anjeun maut. Ieu maut dikawasakeun ka anjeun. Itu. Cek malakal maut ya Robi wa mal mautu naon ari maut teh? Malakal maut can apaleun malaikat di jero ieu can apaleun. Gusti naon cenah maut teh? Itu. Pa amarallahu taala al hijaba mangka Allah marentah kana hijab hiji tutup-tutup kana tabir buka. Anjeun kudu muka hijab, muka mangka hijab, mangka tidinya ningali malakal maut kana maut. Terus dimaklumatkeun ka kabeh malaikat. Malaikat, kofu wang duru caricing aranjeun. Tingali yeuh ieu teh maut. Oh, mangka areureun kabeh malaikat sakabehna. Tah, tingali yeuh ieu teh maut. Nah, sar Gusti Allah ka eta maut tir alaihim wansur al ajnihata kullaha wabtah ayunaka. Itu. Sok anjeun hiber ka maut teh. Itu duka kumaha bentuk mautna nya? Itu. Sok anjeun hiber, bukakeun beberkeun jangjang anjeun. Terus aina bukakeun panon-panon anjeun, bukakeun panon anjeun sakabehna. Itunya kullaha tegasna sakabehna bukakeun. Tah, dititah hiber. Palamma toro mangka samang-samang sahiber itu maut. Palamma toro mangka samang-samang sahiber itu maut nadorot mangka ningali ilahi kana itu maut saha al malaikatu pirang-pirang malaikat. Pahoru mangka ngajarungkel itu malaikat mugisan halna anu mugsian halna anu dilengerkeun saha alaihim itu malaikat pingsan mugsian teh mugsian halna anu kalenger anu pingsan saha alaihim itu malaikat alpa amin dina mangsa 1000 tahun pingsan tah harita ruwaseun malaikat oge. Malaikat pan gagahnya nalika nempo maut mah wah pingsan 1000 tahun gitu nya. Bae urang pingsan eta mah paeh gitu. Palama apaku mangka samang-samang sacager itu malaikat waras cager atau naon bahas lamun tina pingsan mah siuman namanya. Palama apako mangka samang-samang sasiuman atau cager itu malaikat kabeh qalu maka ngucap itu malaikat kabeh Robbana he pangeran abdi sadaya akholakta adoma min hada kholqon akholakta hageus nyiptakeun Gusti adoma kana nu leuwih agede min hada tibatan ieu naunana kholqon ciptaanana qala mangka ngucap saha Allah taala Gusti Allah taala ana ari kaula eta kholaqtuhu geus nyiptakeun kaula kana ieu hada wa ana jeung ari kaula eta adomu leuwih agung minhu tibatan ieu hada kitu nya. Wa qad yaduku sareng teman-teman yaduku naon nyaduknya wa qad yaduku sareng teman-teman ngarasakeun jeung pasti bakal ngarasakeun saha kulul khalqi sakabeh makhluk minhu tina itu maut nya. Tah tadi pan dipiwarang hiber sok maut maneh teh hiber gitu tadi malaikat caricing tingali ieu teh maut. Tah sok maut sok maut maneh gerah hiber tah bukakeun jangjang anjeun bukakeun panon anjeun ger hiber luhureun malaikat tah samang-samang saeta maut hiber mangka kabeh malaikat teh ningali kana hiberna itu maut
pahorru mugisian bari badag eta teh etunya hiber kakalayangan di luhur gitu luhureun malaikat naringali kabeh pahorru mugisian pararingsan tah kabeh ruwasut kalepek malaikat ge nya pingsan pingsanna ge bari lain sajam 2 jam 1000 tahun pingsana etunya 1000 tahun pingsana ge pan ukuran di akhirat pan itu sabara 1000 tahun ya, sajamna di dunia 1000 tahun di akhirat itunya meureun ngan sajam meureun di dunia mah gitu jadi itu 1000 tahun tah pingsan malaikat kabeh tah samang-samang sageus sariuman geus ayeuna areling tina pingsana itu malaikat mangka ceuk malaikat Robbana akhalaqta adama min hada khalqan Gusti teh cenah nyiptakeun deui teu makhluk nu leuwih gede tibatan ieu etunya ieu makhluk nu pika gede-gede teuing gitu nah Gusti teh cenah geus nyiptakeun makhluk nu leuwih gede tibatan ieu eta ceuk Gusti Allah ana khalaqtuhu kaula cenah nu nyiptakeun ieu makhluk nu gede teh berarti wa ana adamu minhu berarti kaula cenah nu leuwih agung daripada ieu makhluk jadi gedena nu sagede kitu teh kitunya nu nyiptakeun teh Gusti Allah berarti nu langkung agung mah Gusti Allah itu wa qad yaduku kulal khalqi minhu bakal ngarasakeun cenah sakabeh makhluk tina ieu maot teh bakal ngarasakeun ya summa qala mangka tuluy ngucap saha Allah taala Gusti Allah taala ya Ajrailu malaikat Ajrail ya hudhu cekel ku anjeun hud kudu nyekel anjeun hu kana itu maut hud kudu nyekel anjeun hu kana itu maut pakod salat tuka mangka teman ngawasakeun mangka teman-teman ngawasakeun kaula ka anjeun alai kana itu maut eta Pakola mangka ngucap itu Ajrail ilahi he pangeran abdi bi ayi kuatin kalawan kakuatan naon bi ayi kuatin kalawan kakuatan naon ahiduhu nyekel kaula kana itu maut painahu mangka saestuna itu maut eta adamu leuwih badag leuwih gede mini tibatan kaula pa antahu mangka maparin ka itu Ajrail saha Allah taala Gusti Allah taala kuatan kana kakuatan summa akhadahu mangka tuluy nyekel itu Ajrail kana itu maut pasakana mangka tenang mangka cicing itu maut piyadihi dina tanganna itu Ajrail tah saatosna kitu malaikat kabeh naringali termasuk ayeuna malaikat Ajrail oge ningal kana gedena maut ya kana gedena maut kakara saur Gusti Allah hei Ajrail ka dieu kuduhu yeuh cekal ku anjeun maut etunya malaikat Ajrail culang cileung heupan malaikat maut teh badag gede Ajrail yeuh cekal ku anjeun gitu yeuh cekal maut teh ku anjeun itu nya kumaha ayeuna saur ayeuna malaikat Ajrail aduh ya Robi ilahi bi ayyi kuyatin ahyuduhu Gusti abdi teh pan saageung kieu eta maut badag ku kakuatan naon cenah kaula bisa nyekel pan teu tiasa naon-naon sabab eta maut teh adamu mini leuwih gede daripada kaula rek kumaha cenah ku kata naon itu saur malaikat Ajrail maka ku Allah dipaparinan kakuatan patahu taala kuatan dipasian kakuatan summa akhadahu pasakana piyadi sok tah geus dibere kakuatan sok ku anjeun cekel eta maut begitu dicepeng eta maut nu sakitu badagna pasakana piyadihi cicing wetah dina tangan Ajrail da geus di naon di bawah parentah kitu ceuk Gusti Allah maut kudu cicing di kudu ayeuna cicing di malaikat Ajrail eta pakola mangka ngucap tuh pakola mangka ngucap saha al mautu maut jadi maut ngucap ayeuna mautna lain malakal maut tuh jadi bisa ngobrolnya maut oge wah sieun lamun ngobrol ka urang atunya pakola maka ngucap saha al mautu maut ya Robi he pangeran kaula idin muga ngidinan Gusti ngijinan Gusti li ka abdi hatta unadi sehingga ngagero kaula pisamawati di pirang-pirang langit marotan sakali we marotan dina sabalikan sakali pa adina mangka ngidinan Allah lahu ka itu maut panada mangka ngagero itu si maut bi ala sautihi kalawan
pang keras-kerasna sorana itu si maut kalawan pang luhur-luhurna pang tarik-tarikna sorana itu maut. Anal mautu ana ari kaula eta al mautu maut cenah euy aing teh maut. Alladzi aproko anu misahkeun itu ladi baina kulli habibin antara saban-saban kakasih. Anal mautu ana ari kaula eta al mautu maut. Alladzi aproko anu misahkeun itu ladi baina jauji antara salaki wa jaujati sareng pamajikan. Anal mautu ari kaula eta al mautu maut. Alladzi aproko anu misahkeun itulah di bainal banati antara pirang-pirang budak awewe wal ummahati jeung pirang-pirang inung. Wa anal mautu jeung wa ana jeung ari kaula eta al mautu maut. Alladzi aproko anu misahkeun itulah di bainal ahi antara dulur lalaki wal ikhwati sareng dulur awewe, pirang-pirang dulur awewe. Wa ana jeung ari kaula eta al mautu maut alladzi akhroba anu ngaruksak itulah di ada aduro kana imah aduro kana imah wal kusuro sareng kana pirang-pirang gedung. Wa anal mautu ana jeung ari kaula eta al mautu maut alladzi amaru anu ngaramekeun itulah di al kuburo kana pakuburan. Wa ana jeung ari kaula eta al mautu maut alladzi atlabakum anu nyuprih anu neangan itu si ladi kum karanjeun kabeh. Wa adrakakum jeung nyusul itu ladi karanjeun kabeh. Walau kuntum sanajan kabuktosan arajeun kabeh pi burujin eta pi burujin di pirang-pirang gedong eta pi burujin di pirang-pirang gedong musayyadatin anu dikunci. Walayab ko sarang mual nyesa saha makhlukun makhluk ilayadukuni anging bakal ngarasaan heula anging bakal ngasaan itu si makhluk ka kaula anging bakal ngasaan itu si makhluk ka kaula. Nah saatosna eunteup eta si maut kalawan diparentah dicekal malaikat Ajroil nyekal kana malakat kana itu maut. Mangka si maut mentah heula izin widi heula ka Gusti Allah yaitu ya Robbi idin li hatta unadi pis samawati marotan Gusti cik cenah nyunkeun idin abdi hoyong ngagorowok cenah ye kitu nya hoyong ngagorowok cenah di langit ya sakali we cenah tong sekali tong mineng-mineng teuing bisi gempar kitu nya sakali we cenah abdi mah hoyong ngagorowok cek maot teh nu badag teh itu kumaha pa adina lahu mangka ngidinan heuh sok atuh cenah rek ngagorowok naon anjeun itu panada mangka ngagorowok bi Allah soti kalawan pang tarik-tarik nasora anal mautu euy aing teh maut cenah kitu nya cek maut teh oh aing teh maut yeuh alladzi aproko baina kulli habibin itu maut anu misahkeun saban-saban kakasih tuh saban-saban nu dipika cinta dipisahkeun ku aya nama maut. Anal mautu kaula teh maut anu misahkeun antara salaki jeung pamajikan. Kaula teh maut anu misahkeun antara anak jeung pirang-pirang inung. Kaula teh maut anu misahkeun antara dulur lalaki jeung dulur awewe. Wa anal maut jeung kaula teh maut alladzi akhrabad duro wal kusoro anu ngaruksak kana imah-imah jeung kana gedong-gedong. Itu wa anal mautu alladzi amarul kubur itu jeung kaula teh maut anu ngaramekeun kana pakuburan gitu kubur teh pan jadi rame jadi riweuh di kuburan teh jadi loba jalma tah kunaon ku maut kitu nya dicamotan teh lamun siga tadi kitu nya oh maut nya eta alladzi wa anal mautu alladzi atlabakum jeung kaula teh cenah maut anu neangan ka aranjeun kabeh jeung bakal nyusul ka aranjeun kabeh di mana wae aranjeun ayana walau kuntum fi burujin musayyadah sanajan anjeun aya di hiji gedong nu dikunci anger dicomot kitu nya anger walaya beki nya makhlukun ilayadukuni moal aya hiji makhluk kitu nya nu nyesa kecuali bakal ngasaan heula kitu nya moal nyesa makhluk kecuali bakal ngasaan heula kana maut di mana wae ayana. Oh. Wa innal kafiro sareng saestuna jalma kafir wal munafiki sareng jalma munafik wasaki sareng jalma anu jahat anu cilaka anu nyilakakeun nu jahat saki. Idza hadarohum di mana-mana
Idza hadarohum di mana-mana hadir ka itu kabeh teh kafir munafik jeung nu jalma jahat jalma nu doraka sakit. Idza hadarohum di mana-mana hadir ka itu kabeh saha naon al mautu maut najala mangka turun itu maut alaihim ka itu kabeh wa an yasarihi jeung eta tetep tiblah kencana itu maut malaikatun ari malaikatul adabi ari malaikat adab malaikat tukang siksa saudul wujuhi anu hideung wajahna zarkul uyuni anu molotot pirang-pirang socana bolotot hideung bolotot serem wa mahum sareng eta tetep sarta itu malakal adab libasun ari pirang ari rupa-rupa libasun ari rupa-rupa minal adabi tina bentuk siksaan libasun ari rupa-rupa minal adabi tina bentuk siksaan paya jelisuna mangka caralik itu malakal maut baidan halna jauh minhu ti itu maut hatta yajia sehingga datang saha al malasaha malakul mauti malaikat maut wa idza jaa sareng di mana-mana datang saha malakul mauti malaikat maut ahadan ka hiji jalma minhum ti itu kabeh teh kafir munafik jeung nu doraka teh koma mangka ngadeg itu malakal maut baina yadaihi antara payununa itu syahad ala suratin kan netepan kana bentuk muhibatin anu dipikasieun itu anu menakutkan muhibatin sumatakulu mangka ngucap naon nafsu dalika sahsi nafsuna atawa dirina itu si itu jalma nu mana jalma nu sakaratnya jalma anu didatangan maut jalma nu rek maut ya pasumatakulu mangka ngucap naon nafsu dalika sahsi diri itu jalma man anta saha ari anjeun wa ma turidu jeung kana perkara naon turidu ngarepkeun anjeun payaqulu mangka ngucap itu malakal maut ana ari kaula eta malakul mauti malaikat maut alladzi akhrajaka anu bakal ngaluarkeun itulah di ka anjeun mina dunya ti dunya wa aj'ala tina aj'ala ja'ala wajan akromanya wajan af'ala wa aj'ala sareng ngajadikeun itulah di waladaka kabudak anjeun eta yatiman yatim wa jaujataka jeung ka pamajikan anjeun eta armilatan anu randa anu janda jadi janda wa malaka jeung kana harta anjeun eta maurusan anu diwariskeun baina warasatika antara ahli waris anjeun aladina tegasna jalma-jalma la tuhibuhum anu teu mika cinta teu mika resep anjeun ka itu ladina fi hali hayatika dina waktu hirup anjeun wa innaka jeung saesuna anjeun eta lam tuqaddam henteu nyiapkeun anjeun hoiron kana kaalusan li nafsika pikeun diri anjeun wala jeung teu nyiapkeun li akhiratika pikeun akhirat anjeun al yauma mangka dina ieu poe jitu datang kaula ilaika ka anjeun liak bida supaya rek nyabut kaula ruhaka kana liak bido supaya rek nyabut kaula ruhaka karena rek nyabut kaula ruhaka kana ruh anjeun ya kana ruh anjeun nah ieu nyaritakeun jalma-jalma anu kafir jalma-jalma munafik jalma-jalma nu jahat nu daroraka di mana hadir maut kamarenehanana mangka eta maut lungsur etunya malakal maut ya malakal maut lungsur bari mamawa maut pan tadi tapan ari maut teh geus aya dina tangana malakal maut itu malakal maut tah beserta reng-renganana jadi di belah kencaeuna teh aya reng-renganna golongan malaikat adab disebutna aya malaikat adab jadi prajuritna malakal maut teh malaikat adab jadi aya malaikat adab aya malaikat rahmat lamun malaikat rahmat khusus keur ka jalma-jalma anu soleh jalma ieu mah keur jalma kafir aya malaikat adab di belah kencana ngabring malaikat adab anu hararideung aya malaikat tahu hideung wajahna bolotot panonna bari babarengan sarta eta teh mararawa kana bentuk rupa-rupa tina siksaan ya
tina siksaan. Tuh, bentuk rupa-rupa tina siksaan ger caralik rada jauh calikna eta nya. Itu si jalma teh eta. Sehingga nungguan kana datangna malakal maut kitu nya. Jol we datang malakal maut fa wa idza jaa malakal maut. Datang aina sumping malakal maut ka hiji jalma minhum titu kabeh tegasna jalma kafir munafik jeung jalma nu jararahat nu daroraka teh maka ngadeg payuneuna itu si jalma itunya ngadeg payuneuna eta si jalma bari netepan kana bentuk anu pikasieun wah sieun luar biasa mangka dirina eta si jalma keur nalika sakarat ngucap man angta saha ari anjeun leuwas pan aduh saha euy anjeun wa ma turidu rek naon anjeun itu payakul mangka ngucap malakal maut anak malakul maut yeuh kaula teh malakal maut bakal katempong ke mah keur jalma nu sakarat bisi teu percaya ayana malakal maut kudu sakarat heula we teu sakarat heula engke bakal aya payuneun kitu nya bakal sok aya ning heureuy nya heureuy jadi lamun hayang gampang cenah bertemu jeung Tuhan sok cenah tabrakan lieur atuh gitu barale gitu. Oh ya. Lah malakal maut keur waktu sakarat mayu cicing payuneun jalma nu keur sakarat. Itu malakal maut teh. Saha anjeun? Rek naon anjeun? Kaula teh malakal maut. Itu. Alladzi akhrajaka minad dunya. Kaula cenah nu bakal ngaluarkeun ka anjeun ti dunya. Pan geus lila anjeun hirup di dunya teh. Ta ayeuna mah anjeun teh rek dikaluarkeun ku kaula. Kaula nu bakal ngaluarkeunana ti dunya anjeun. Itu ka anjeun. Wa ja'ala waladaka yatiman jeung kaula cenah jeung ayeuna malakal maut tah tegasna kaula teh anu ngajadikeun budak anjeun jadi yatim itu terus pamajikan anjeun jadi rana gitu dibikeun ka batur ke mah anjeun teh ningalikeun itu pamajikan keur ungkul-ungkulan itu nya jeung batur teh nya kaula cenah ngajadikeun rana teh ngajadikeun rana kaula nu ngajadikeun pamajikan anjeun rana ku sabab anjeun ku kaula dicokot dimautkeun wa malaka maurusan bainaya warasatika jeung kaula nu ngajadikeun kana harta anjeun teh jadi diwariskeun ka ahli waris aranjeun kabeh alladzina la tuwibuhum fi hali hayatiha pan anjeun teh teresep nya keur waktu hirup mah kitu ka ieu mah keur kahitopan jalma munafik teh jalma nu kafir atau nu jahat anjeun teh pan keur waktu hirup teresep harta teh lebar diwariskeun lebar dibikeun ka batur harta-harta anjeun rana komo kitu nya ku anjeun hantam-hantaman dikekeupan itu nya pamajikan anjeun wayahna sia ayeuna mah gitu wa inna kalam tuqaddam khairan li nafsika waladataka tapi ayeuna cenah anjeun teu nyiapkeun kana kaalusan pikeun diri anjeun jeung pikeun ayeuna jeung teu nyiapkeun pikeun akhirat anjeun al yauma jitu ilaika li aqbidu ruhaka poe ayeuna pisan kaula bakal datang ka naon kaula datang ka anjeun teh rek nyabut kana ruh anjeun atuh beuki gempeurnya nu keur sakarat teh gempeur dikitukeun Faida sami'a mangka di mana-mana nguping bihi kalawan itu malakal maut saha asasu jalma nu keur sakarat teh hawala mangka malingkeun teh naon mengkolkeun hawala mangka mengkolkeun itu si sahos si jalma nu sakarat teh wajahu kana wajahna itu si sahos ilal haiti kana hait teh naon disebutna kana dingding kana hiji dingding hait ilal haiti kana hait kana dingding kana arah dingding payaro mangka ningali itu si saos malakal mauti ka malakal maut ko iman halna anu ngadeg anu nangtung baina yadehi antara payununa itu si saos gitu payuhawilu mangka malingkeun deui kana mengkolkeun deui itu si saos wajah kana wajahna si saos ilal jadibil ukhra kana ayeuna arah anu sejen payaro mangka ningali keneh cenah itu si sahos malakal mauti ka malakal maut baina yadi antara payununa itu si sahos qaiman halna anu ngadeg itu tah bani ku geumpeur cenah ayeuna anjeun rek dicabut ruh ku kaula teu mangka anjeun moal naon-naon moal bisa naon-naon reuwas meureunnan nguping kana carisan eta dipengkolkeun wajahna kitu ka hiji dingding matak nu sakarat sok lah rupa-rupa pengkolkeun hiji ka hiji dingding begitu mengkol ngalir ka belah dieu aya malakal maut di dinya itu mengkolkeun di ka belah dieu dipengkolkeun di aya keneh di dinya aduh teu bisa ka mana-mana ya pa
Fayaqulu mangka ngucap saha malakul mauti malaikat maut, alam ta'rifni naha ante apal anjeun ka kaula, alam ta'rifni naha teu apal anjeun ka kaula. Ana malakul mauti, ana ari kaula eta malakul mauti malakat maut, alladzi qabantu anu nyokot kaula ruha walidaika, alladzi qabantu anu geus nyokot kaula ruha walidaika kana ruhna inung bapa anjeun, wa anta jeung ari anjeun eta tanduru ningali anjeun ilahi ka itu walidaik, walam tanpa huma jeung teu ngalap manfaat atawa teu ngalap iktibar, teu ngalap conto anjeun ka itu walidaik, al yauma mangka dina ieu poe akhidu rek nyokot kaula ruhaka kana ruh anjeun, hatta yanduro sehingga ningali saha aulada ka pirang-pirang anak anjeun, wa akriba uka jeung pirang-pirang karabat anjeun, warupako uka jeung pirang-pirang rencang anjeun, hatta yan tasihu sehingga ngalap nasehatnya itu kabeh teh pirang-pirang budak karabat jeung rencang-rencang, hatta yan tasihu sehingga ngalap nasehat itu kabeh min kati anjeun. Itu. Nah, saatosna tadi geus luak lieu ka itu kadi aya keneh malakal maut geus bingung eta anu keur sakarat. Ceuk malakal maut teh jalma, alam ta'rifni nah anjeun teh teu apal pan kaula teh malakal maut, alladzi qabadturuha walidaika. Itu nya. Kaula anu geus nyokot kana ruh inung bapa anjeun ti heula. Wa anta tanduru ila balah anjeun teh ningali geuning sia. Gitu malah mah anjeun teh ningali ka inung bapa anjeun keur sakarat ngan peda sia mah badegong kehet kitu nya, teu ngalap conto, teu ngalap manfaat ka inung bapa, teu ngalap apa bahwa maneh ge bakal kitu. Tah poe ayeuna teh waktuna keur sia kehet itu dicarekan itu nya. Oh ahidu ruhaka itu mangka dina ieu poe kaula rek nyokot kana ruh anjeun supaya naon pangna ayeuna, supaya naon, supaya ditarampokeun ku anak-anak anjeun, ku karabat anjeun jeung ku rencang-rencang anjeun, supaya naon deui pangna ditampokeun teh, supaya ngalap nasehat ti anjeun kitu. Mangka al yauma mangka dina ieu poe wa ana jeung ari kaula eta malakul mauti malaikat maut, alladzi qad apnaitu anu teman-teman ngaruksa kaula, anu geus nyata ngaruksa kaula minal kuruni ti pirang-pirang zaman, pirang-pirang kurun zaman almadiyati anu geus dipayun. Man tegasna jalma huari itu man eta aksaru kuwati, eta aksaru leuwih seueur naonana kakuatanana min katibatan anjeun, wa aksaru jeung leuwih seueur naonana malan hartana min malika tibatan harta anjeun, wa aksaru jeung leuwih seueur naonana waladan budakna min auladika tibatan budak-budak anjeun. Summa yaqulu mangka tuluy ngucap lahu ka itu si sahos si jalma teh sah malakul mauti malakat maut, kaiparo aita kumaha tingkah ningali anjeun adunya kana dunya nya. Tah hei jalma, yeuh aing teh malakal maut teh anu geus ngaruksa kaula ti pirang-pirang jalma-jalma kurun zaman-zaman nu geus ti harila nu geus mararaot, tegasna mah jalma nu leuwih kuat ti anjeun ge anger modar ku kaula kehet, zaman nu leuwih beunghar ti anjeun ge anger qaidna mah ku dewek. Wa aksaru waladan min auladika jeung jalma anu leuwih loba baranakan loba budakna teu aya nu bisa nulungan hiji-hiji acan, tetep we modarna mah ku dewek dicomot cenah kitu. Ceuk malakal maut, sumaya qulu lahu malakal maut tuluy ngucap deui malakal maut teh cenah, jalma kaiparo aita dunia kumaha cenah tingkah anjeun ningali kana dunia, keur sakarat teh ditempokeun heula kumaha tingkah anjeun ningali kana dunia. Payaqulu mangka ngucap itu si sahos, payaqulu mangka ngucap itu si sahos ra'aituha ningali kaula kana itu dunia mukarotan, eta mukarotan erek jadikeun khobar ro'a, eta mukarotan bentuk tipu daya, eta mukarotan tipuan tipu daya, godarotan jeung pengingkaran, godarotan teh pengingkaran kasalahan kitu, heureuyan.
sumayah luku mangka tuluy nyiptakeun saha Allah taala Gusti Allah taala adunya kana dunya ala suratin netepan kana hiji bentuk jadi dibentukkeun diciptakeun ku Allah dunia ditemongkeun ka eta si jalma keur sakarat patakulu maka ngucap saha dunya naon adunya dunya ya asi he jalma tukang doraka amatas tahi naha teu era anjeun anta tegesna anjeun eta adnabta nyeun dosa anjeun pi dunia di dunia walam tamna jeung teu nyegah anjeun nafsaka kana nafsu anjeun anil maasi tina pirang-pirang pamaksiatan innaka saestuna anjeun eta tolab tani neangan anjeun ka kaula wa ma tolabtuka jeung teu neangan kaula ka anjeun butuh maksudna walam tu parik jeung teu misahkeun anjeun baina halalin antara anu halal wa haramin jeung nu haram donanta nyangka anjeun annaka saestuna anjeun eta la tu pariku moal pernah pisah anjeun adunya ka dunya pa inni mangka saestuna kaula eta bariun anu bakal rubaran anu papisahan anu bebasan min ka ti anjeun wa min amalika jeung tina amal anjeun ceuk malakal maut he jalma nu keur sakarat nu rek modar teh atunya kumaha cenah tingkah anjeun ningali kana dunia pan anjeun terek papisahan jeung dunia katingali teh eta dunia kumaha tah begitu anjeun ceuk eta si nu sakarat nu maot ditempokeun kitunya kumaha sifatan-sifatan dunia ditempokeun mangka cek eta jalma nu keur sakarat roaituha mukarotan godarotan dunia mah geuninganan ngankur hanya sebatas tipu daya dunia ngankur sebatas hayalan dunia mah ngankur sebatas impian tipu daya hungkul boga mobil tadi mah kaitu ka dieu mawa cening boga motor mawa aina si Syahrini kaitu ka dieu tuh mawa kaitu ka dieu anger we geuninganan tipu daya geus kieu mah eueuh nu bisa nyalametkeun tipu daya dunia teh naon nu digulung-gulung tina masalah dunia nalika maot mah teu aya anu nulungan ngan kur tipu daya hungkul gatunya sumaya luku maka tuluy nyiptakeun Allah kana dunia teh dijadikeun seperti bentuk-bentuk aya ku Allah diciptakeun dunia teh sina ngabentuk maka ngucap cenah eta dunia si duniana ngucap ka jalma nu keur sakarat teh ya asi he jalma tukang doraka sia itu amatas tai ari maneh eueuh ka era nah teu era maneh teh yen maneh cenah ayeuna nyieun dosa di luhureun kaula naon di dunia teh ngan kur dosa seutak seutik dosa kaitu keur dosa di titah ngaji eueuh itu dosa we hararese walam tamna jeung tara nyegah anjeun kana nafsu anjeun tina ngalaksanakeun maksiat innaka tolabtani wa ma tolabtuki anjeun mah cenah mika butuh kaula pedal kaula mah teu mika butuh ka anjeun mah neangan kaula pedal mah kaula mah teu pernah neangan ka anjeun riweuh we anjeun mah du dunia wae walam tu parik jeung anjeun mah tara misahkeun mana nu halal mana nu haram anger we digabros nu kumaha oge naon donanta anjeun mah ngankur nyangka-nyangka annakala tu parik anjeun teh geus nyangka-nyangka bahwa anjeun moal pernah pisah ti dunia padahal mah fa ini bariun minka wa min amalika kaula mah berek papisahan jeung anjeun kaula mah rubaran ti anjeun jeung tina amal anjeun itu wayaro mangka ningali deui ta wayaro sareng ningal cenah itu si sahos malau kana hartana itu si sahos teh jalma anu keur sakarat teh kadua koa teman-teman tumiba itu mal itu harta pimilki geuri dina milik nu salianana itu si jalma milik ya jalma sejen ya payakulu mangka ngucap naon almalu harta oge dibentukeun ku Allah sina mangrupa terus ngucap ka eta si jalma nu keur sakarat payakulu mangka ngucap salmalu harta ya asihe tukang maksiat kasabtani ngasab atawa neangan anjeun ka kaula bigoiri hakin kalawan tanpa jalan bener walam tusarribni jeung teu molahkeun anjeun ka kaula walam tata sodak sareng teu nyodakohkeun anjeun bi kalawan kaula alal fuqara'i ka pirang-pirang fakir wal masakini jeung ka pirang-pirang miskin al yauma mangka dina ieu poe qad waqatu teman-teman tumiba kaula fi milki goirika dina milik orang lain gitu dina milik salian anjeun
Wadalika ari ieu kaul wadalika ari ieu madkur eta qaulu ta'ala dauhan Allah ta'ala yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim yauma la yanfa'u dina poenan teu aya manfaat naon malun harta wala banunun sareng teu manfaat pirang-pirang anak-anak putra ilaman kecuali jalma ata anu datang itu si iman tegasna manu maot itu si iman Allah anu datang itu si iman Allah ka Gusti Allah biqalbin salimin kalawan hate anu bersih anu salamet. Nah, terus eta si jalma teh ningali kana hartana ternyata eta harta teh geus dicecekel motor geus diusapan ku teu kumanehanana da maya mah keur sakarat nempo kana harta aya motor diusapan batur ya aya mobil ditempuan batur diusapan batur duitna geus digugulung ku budak nu goreng patut akhlakna itunya bapak nyebut bapak dina ceulina teh cek nurek maot nyebut naon kehe itunya nyebut kembae harta banda mah ku abdi tuh ya can naon-naon geus ayeuna ieu atunya tah kudu boga budak soleh teh kitu supaya nalkinan supaya alus lain can ge pae geus marebutkeun harta pan riweuh ka ituna atunya keun sawah anu di ditu mah wios ku abdi diurus ngorejat deui ke buat atunya. Nah eta hartana ge bakal dibentukkeun ku Allah katingali ku manehanana eta harta teh jadi milik orang lain gitu. Mangka eta si harta ku Allah diciptakeun sina ngabentuk mangrupa. Kumaha cek eta harta? Ya asi he jalma tukang doraka kasabtani bigori hakin anjeun geus neangan ka kaula geus ngasab ka kaula kalawan tanpa jalan anu bener. Oge anjeun mah teu pernah molahkeun ka kaula dina jalan bener. Oge teu pernah nyodakohkeun ka kaula teh ka jalma-jalma fakir jeung jalma-jalma miskin. Mangka wayahna al yauma qad waqatu fi milki ghairika. Dina ieu poe kaula tumiba, kaula murag atawa nepi kana milik orang lain salian anjeun. Kitu anjeun mah moal mawan naon harta teh. Wadalika qauluhu ta'ala ta ieu teh dawan Allah ta'ala al yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dina poenan teu aya kamanfaatan harta jeung anak-anak moal mere manfaat keur nalika sakaratul maut mah kecuali jalma-jalma nu meunang kamanfaatan mah jalma nu datang sumping ka Gusti Allah artina maot ya dibarengan ku hate anu bal salamet gitu. Payakulu mangka ngucap deui itu si sahos nu keur sakarat ya Robbi hei pangeran kaula irji'uni Robbi irji'un itu irji'un teh kan irji'ni gitu mah Robbi hei pangeran kaula irji'ani muga ngabalikeun Gusti ka kaula la ala amilu supaya la ala amala supaya amal kaula solihan kana anu soleh bima dina perkara taroktu anu ninggalkeun kaula payakulu maka ngucap saha Allah taala Gusti Allah taala idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa di mana-mana geus datang naon ajaluhum pirang-pirang ajal manusia la yastakhiruna mangka moal menta moal bisa diakhirkeun moal bisa menta diakhirkeun itu si manusia saatan dina sawaktu wala yastaqdimuna sareng moal bisa menta dipayunkeun itu si itu mukminun itu jalma itu ka jalma sumaya hudu maka tuluy nyokot itu nyanak cenah itu si malakal maut ruhau kana ruhna itu si sahos. Nah dauh eta si jalma teh ya ngucap ngadoa ka Gusti Allah Robbi rji'ini Gusti balikeun abdi
balikeun abdi ka alam dunia Gusti, balikeun supaya kaula teh hayang amal soleh. Ayeuna mah Gusti geuning kieu ripuhna, hayang amal soleh cenah. Naon nu geus ditinggalkeun ku kaula hayang ngaji, ayeuna mah hanyakal teu malam reboan, hanyakal tara ngaji, hanyakal tara ayeuna sahriahan, hanyakal jeung hanyakal terus-terusan. Gusti balikeun abdi hirup deui. Fayaqulullah ta'ala, dawu Gusti Allah, idza jaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Di mana geus datang ajal, waktu beakna umur, waktu maut wayahna moal bisa diakhirkeun, moal bisa diheulakeun. Geus ayeuna waktuna. Sumaya hudu maka tuluy dicokot naon ruhna. Kitu nya ku malakal maut. In kana lamun kabuktosan itu si saos eta mukminan jalma mukmin, ala saadati mangka balik kana kabagjaan. Mangka tetep kana kabagjaan. Wa in kana jeung lamun kabuktosan itu si saos eta kafiron jalma kafir, au munafikon atawa jalma munafik, ala saqawati mangka tetep kana kacilakaan. Liqouli ta'ala karna doan Allah ta'ala, kul kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya. Kalla inna kitabal fujari saestuna pirang-pirang saestuna kitab saestuna catatan pirang-pirang anu doraka, saestuna buku catatan pirang-pirang anu doraka eta lapi sijin pasti tetep dina neraka sijin tuh. Ya lamun eta si jalma bagja mangka eta si jalma-jalma mukmin pasti eta si jalma balik kana kabagjaan. Tapi lamun eta jalmana jalma anu kafir, jalma anu kaluar tina aturan, jalma munafik, jalma tukang doraka, henteu tobat heula, mangka tetep mautna aya dina kacilakaan. Naudzubillahi min dalik. Oge tetep jalma-jalma ayeuna anu doraka, mangka eta si jalma geus ditetepkeun pikeun neraka sijin tuh. Naudzubillahi min daliknya. Ieu proses ya. Ieu mah naon nyaritakeun malakal maut gitu, nyumpingan karek nyumpinan nya. Ieu mah nyaritakeun malakal maut nyumpingan ka jalma anu rek qoid rek maot keur sakarat. Tah engke mah malakal maut ditinggalikeun dicaritakeun kumaha tingkah nyabut ruhna. Itu tingkahna nyabut ruh ieu mah ngankur di sumpinganana katanya. Al babul khamisu fi ahwali malakil mauti kaifa yaqudul arwah wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Li khamsatun utbi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma khamsatun utbi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.